Assalamualaikum hapunten bade sadayana, aya nu request hoyong pisang ijo saurna teh. Urang ngadamel ieu Pertami-tami urang seupan heula cauna baraya. Tong hilap oge ditutup baraya. Saparantos kitu urang siapkeun we tepung tarigu 30 gram, tepung beras beas 30 gram oge, tambihan ku gula bedas 2 sendok, tambihan uyah, tambihan oge ku cai santen baraya. Diaduk-aduk saparantos kitu tambihan ku pewarna hijau, tong hilap oge diaduk-aduk. Urang saring heula baraya sateu acan digolakeun dina katel baraya. Nah saparantos kitu seuneu hurungkeun di aduk-aduk we dugi ka kieu ta teksturna dugi kapungkil kitu teh baraya. Saparantos kitu urang siapkeun we plastik, lebetkeun we eta si adonan anu tadi lebetkeun kana plastik, di roll-roll kieu teh baraya sapertos nu dina video tuh nya. Teras we lebetkeun pisang anu tadi di seupan baraya tuh. Dilebetkeun dibuleun ya baraya dugi ka katutup sadayana. Tuh dugi ka ngabentuk si cauna nya baraya tuh. Dugi ka kitu saparantos kitu urang seupankeun deui baraya si adonan tadi teh. Tong hilap oge ditutup baraya. Urang ngadamel we ieu bubur sumsumna aya 100 gram tepung beas tambihan ku 700 ml cai tambihan uyah tambihan oge ku sabungkus kara baraya. Diaduk-aduk atos diaduk-aduk rata nembe lebetkeun kana katel nembe we digolakeun baraya, tong hilap oge ngangge daun pandan. Diaduk-aduk teksturna dugi ka lembut sapertos kieu tuh baraya. Tah parantos beres urang potongan we ieu cau anu tadi baraya tuh dipotong-potong. Saparantos kitu urang alihkeun we kana wadah baraya. Ditambihan es batu pami aya baraya. Tambihkeun oge ieu bubur sumsumna saparantos kitu tambihan ku susu kental manis sareng sirup marjan baraya tuh. Masya Allah tabarakallah nikmat raos pisan baraya kantenan tiis-tiis mah sakit we pengen teh bados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.